Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-28. Dina akhir bagian ka-27 urang sami-sami ngabandungan dongeng parantos dugi kanalika armada balik deui ka Sinanglaya nyaeta ka tempatna mamajengan binata. Namun Kujang Ishak diwartosan para wargi janten sangkan armada ini tidinya dibejakeun yen indung negering cenah kitu para wargi. Kumaha terasna dongeng mangga urang sami hanca bae etang-etang hiburan pangbeberah mana. Naon sababna para mitra Jang Ishak nyebutkeun kitu? Tah ieu teh aya sanes sababmu sababna mah kahiji sangkan armada ulah aya di dinya. Kaduana bilih cenah aya nu ningalieun nu sanes manehanana biluh ka armada kumargi armada teh keur jadi buronan. Kitu. Buronan urang dinya mah malah dikakalakeun kitu mangga urang teraskeun. Jerut armada turun kalawan teu loba anu dipikir deui. Teu nolih kana poekna peuting, teu ngarasa keung, teu ngarasa sieun. Tuluy bae ini lempang ngagancang sabab inget kanu jadi indung aya bejana gering. Sanggeus armada eueuh plong hate Jang Ishak ngemplong malah ngucapkeun Fatihah. Lantaran armada geus indit waktu armada keur lempang hate ting sareblak. Timuruna mah kanu jadi indung pantasna teh gering ripuh. Sedeng timuruna kana urusan sejen mah sama sakali eueuh curiga naon-naon. Padahal harita armada aya nuturkeun ku barudak jajaka tujuan tayalian baturna Modin. Sedang Modin teu milu indit sabab sieun katohian yen manehna kungsi ngadatangan indungna armada samalah rek milampah goreng. Sakapeung-kapeungeun armada rarat-reret ka sisi kagigir datang ka jalan ronaan regeureun sabab ngadenge sora tingker belig tukangnana. Tapi ari dilieuk eueuh naon-naon. Geus kitu leos idit deui barang tepi kanu negerak ujug-ujug jeleng-jeleng opat urang jalma laluncatan ka jalan. Harita armada ditingker ka opatan, ti hareup ti tukang jeung ti kenca katuhu. Reg armada ngarandeg kalawan taki-taki di barung ku panon ngabagi reret. Ka opatan ceuk pikirna pasti jalma nu opat teh rek ngayakeun tindakan. Aya naon andika teh baraya ngadoningker kieu? Jeung naon maksudna aradika teh? Ceuk armada nanyakan opatan. Pok saurang tumanya demi katelahna komeng minangka tanggelanana Modin tukang teunggel pangawakan jangkung paregel. Si laing nu ngaran armada teh heuh? Pokna tegeug jeung panon mureleng di barung huntu kakerot bangun ke mesin aker ka armada. Nya kuring katelah armada ari sampean saha jeung urang mana? Armada malik tumanya. Si laing mah teu perlu nyaho karena dewek sia. Tapi dewek rek tumanya ka ilaing. Kalawan dewek minta jawaban secara jujur, secara jiwa satria. Hari ilaing dina sakitu poe teu datang-datang ka imah Ustad Winata atas di mana sia? Pangna kuring teu datang-datang ka imahna Ustad Winata mah lain tas ngadon ulin atawa mangejaatkeun anu keur tarung, ngayonan rampok dina peuting harita. Ngan kuring tas neangan Nyi Maslisna anakna Ustad Winata. Sabab waktu kaributan kuring ningali Nyi Maslisna aya nu ngiwat ngan teuing saha nu ngiwat-ngiwatna. Dina sakitu poe kuring maluluh Nyi Maslisna tapi weleh teu kapanggih. Ceuk cohagna kareuma diasrak, kanu suni disungsi, ka gunung disusud weleh teu kapanggih. Temal armada sajelasna. Geus nyaho Nyi Maslisna geus balik? Memang kuring geus ngaringe beja. Yen Nyi Maslisna geus balik, samalah tadi kira-kira pada asar kuring manggih beja di setengah jalan. Ti saurang awewe tengah tubuh. Ditepungan ku ilaing ka imana? Kuring can nepungan. Ngan bieu kuring tepung jeung Jang Ishak. Terus ngobrol di masjid satadi mah kuring rek nepungan Nyi Maslisna. Ngan kuring kaburu nampa beja ti Jang Ishak cenah indung kuring gering. Ku dasar kitu kuring can bisa nepungan manehanana. Temal armada sajujurna. Dasar bajingan sia. Moal pati-pati ilaing teu nepungan Nyi Maslisna jeung indung bapana. Lamun ilaing teu boga lampah jahat deuleu. Rumasa ilaing geus ngalampahkeun hiji kalakuan nu nyimpang tina dasar kamanusiaan, nu nyimpang tina dasar hukum agama jeung dari agama. Jawab seselan. Ceuk komeng ditungtungan ku nyentak. Jeung banon para mitra meni burial buncelik. Harita teh teu sirikna bijil kabeh. Astagfirullahalazim.
ngalampeukeun hiji kalakuan nu nyimpang tina dasar kamanusiaan kumaha ari Andika. Sepugu-pugu ngadon boga sangkaan kitu sagala. Anu sarupa kitu mah nya tepi cenah meureun. Armada ngarasa tegenah dituduh ku Komeng. Dasar bajingan sia, dasar buaya darat lumaku jelema jujurnya. Ya Armada, lahir mungkir tapi batin moal bisa kali kilungan. 100 kali ilaing ngucapkeun istighfar satalebung ilaing ngaluarkeun sumpah eueuh paedahna deuleu. Guru bukti gambaran anu nyata tetep ilaing geus ngalampakeun hiji kalakuan samodel sato ka anak deungeun nyatana ka Nyimas Lisna. Pur kuntul kari tunggu lar gaga kari tumak. Kari-kari aya kajadian ge ilaing teu datang-datang. Behna kitu we nya, lahir rek ngalap ilmu ti ustad hayang boga ilmu kasampurnaan hirup. Batin boga tujuan utang tu. Si horeng lain rampog-rampog teuing nu ngarurujit jiwa awewe teh buktina nu sagulung sagalang ilaing. Kawas careuh we ilaing nu dipikir-pikir teh deuleu we. Ieu Armada, keur ilaing montong ngabulat tulit letah deuleu. Eueuh guna eueuh mangpaatna. Moal pati-pati dewek wani ngomong kitu ka hareupeun ilaing lamun eueuh bukti jeung kanyataan atawa saksi nu mati. Nurutkeun pangakuan Nyimas Lisna dina waktu manehna aya nu ngiwat ku saurang lalaki sapeupeting dibawa asluk-aslukan kalawan dipernahkeun hiji saung bari panon Nyimas Lisna ditutupan ku saputangan warna kayas make rena ku bola hejo. Sedeng eta saputangan sakitu poe ka tukang geus dibikeun ka ilaing. Akhirna dipake nutupan panon Nyimas Lisna. Rumasa ilaing dibere saputangan warna kayas ku Nyimas Lisna. Cek Komeng nyarita ngageter sabab kadorong ku nafsu ngaku kudu dampaleungeun geus ararat heul hayang sacebet-cebeteun. Sedang Armada ditanya kitu teu buru-buru nemalan, malah ngahuleng bari hate ngagerendeng. Memang aing ti heula kungsi dibere saputangan warna kayas tur direna sisina ku bola hejo ti Nyimas Lisna. Ngan harita basa aing milu ngayakeun perlawanan karampog, saputangan eueuh tina pesak. Kanyahoan eueuh sotenan waktu nyusul-nyusul Nyimas Lisna aya nu ngibat teh. Harita aing rek nyusutan kesang ku saputangan. Tapi barang dikodok tina pesak saputangan eueuh. Waduh, lamun sarutak ieu mah pasti aya manusia nu nepakeun geugeuleuh ka aing, nepakeun jurig bateuh ka aing. Kitu gerentes hate Armada, sedeng Komeng jeung baturna nu tiluan silih reret. Samalah geus teu salah sangkaan deui, yakin Armada ngalakukeun goreng ka dirina Nyimas Lisna. Hari sebab ditanya, rumasa henteuna dibere saputangan ku Nyimas Lisna anggur ngahuleng. Pok Komeng nyarita teu boleh sesentak. Ngomong sia bangsat, teu bugeul kitu. Hayu aku. Memang kuring rumasa dibere saputangan ku Nyimas Lisna. Samalah inung nage nyahoeun. Ngan waktu kuring nyusul Nyimas Lisna aya nu ngiwat teh, kuring rek nyusut kesang. Barang dikodok kana pesak eueuh. Armada ngajelaskeun sajujur-jujurna. Tapi Komeng beuki gede kayakinan yen Armada geus maksa milusa Nyimas Lisna bari manehna ge nyangka kitu sotenan cek Modin, dumeh Modin keukeuh bae mitnah Armada. Jadi yakin lain manusia nu kurang ajar mun kitu mah euy, mundur euy. Urang warah ku dewek, mundur. Komeng nyinglidkeun leungeun baju kojengkang baturna tulian malunur ka sisi. Sedeng tiluan deui ngarawaskeun pasireunana. Keheula baraya keheula kudu puguh aturanana atuh ngawarah teh. Kumaha itu aturanana kudu puguh cek Armada bari taki-taki. Sabab geus kajudi Komeng bakal ngayakeun serangan. Keheula naon sia bangsat? Siap. Komeng teu sabar terus nyereudeg ngirimkeun gempuran peureub menipuleun jeung keker. Dilelempang kana beungeut. Da puguh Armada geus taki-taki ti tadina bari saeutik gede geus nyangking pangarti. Sakilat para mitra harita ngadoyongkeun awak bari suku katuhu ditarik ka tukang. Buka blos kepned leungeun Komeng dicentok. Ngan orok haya para wargi. Komeng ge lain jalma nu malarat ku pangabisa ate. Lain jalma anu jore-jore kasebut ge lain jalma jore-jore. Kasebut para mitra sadaya geus kapati ku pangarti. Kasipuh ku pangaweruh. Atuh tameng dadana Ki Modin teh atuh. Dicentok leungeunna kalah kamerean bareng jeung kitu suku Komeng nu kenca nyepak suku Armada pret curalit bleg Armada ti beubeut. Sabab leungit kasaimbangan awak. Korejat hudang tapi Komeng rikat luncat nojarkeun suku ka hareup dibarengan ku sora nu matak sentar. Pelesur Armada teh rikat kentak ngajaul mapakan tak-tak nu jadi lawan. Curalit Armada ngajuralit celek napak kana tanu. Jeleng Armada males nyerang.
Armada ngagorowok bari muterkeun awak kincir mutir teh model kincir mutir cabrod suku ngahanca kana punuh daek teu daek Komeng nyolonton bru rubuh nangkuban. Armada nyerang deui rek nyerang sirah anu jadi lawan nu keur nangkuban ngan aya ku edas karancingesan Komeng lain lalaworakeun nu matak pantes kumoden dipake gunung panangeuhan. Barang dampa suku Armada geus ngangkang dina sirah gentak ngagulitikeun maneh ka sisi pleg dampa suku Armada ukur hasil nenjerag taneuh meuni kadenge ngakebling seak brek suku Armada disepak deui curalit Armada ngacuralit ka tukang tapi ku harita mah teu kungsi ragrag sanggeus napak kana taneuh Armada ngarontok Komeng ti tukang kepeung Komeng dihompet harita di tukang kuat tenggala kedai beheungna euleukegan rek ngarenghap siga nu eungap puguh baturna nu nyaksian rareuwas ceuk timuruna masing-masing pasti Komeng cilaka. Tapi nu teu disangka-sangka sakitu beheung Komeng dihompet satakarna make bisa hojah manehna ngarawel puduk Armada sarta dibantingkeun ka hareup curalit cedak dada Armada ditotong ku dua juru sajajar dayagdag Armada harita ngadayagdag siga nu dipedol ka tukang. Si Komeng ngaluarkeun sora nu matak rentag kana hate bari luncat sedang suku sabelah notog kana beungeut cungkel Armada ngacungkel tapi teu lila gentak ngajauh deui syak cabrod Armada ngabales ngabanting suku kenca keuna kana sirah cerijeg si Komeng harita ngajareg jegan semulieur jajari jegan semulieur kitu di disusul tepus Armada muterkeun awak bari suku kati angkat cabrod suku kena kana tulang iga kerajat si Komeng ngerejat terus jajari jegan bari mundur. Armada ngagorowok bari nyerang deui ti tukang maksudna rek ngabistelkeun gempuran peureup rek harita teh ngagenyer sirah nu jadi lawan ngan orok kaya para mitra si Komeng teu eleh rikat gentak ngadoyongkeun awak ka beulah kenca atuh gempuran peureup Armada nu sakitu ditakerna teh ngageblos nyamos. Ngaso heula para mitra Mang Jaya capek ngaso heula para wargi sadaya ngadukeun jalmi teh atuh sanes enteng-enteng ngaso heula ngaso mitra kaum dangu bareng harita para wari jeung dengdekna awak siku katuhu teu antepan ngabadug ti gigir cedak dayagdag Armada daek ti daek ngadayagdag cereleng kaluar getih tina liang irungna gilak si Komeng malik terus nganca dada jeung beungeut Armada kiat nyaan pramitra si Komeng asa beuki garam dua peureup tingcel brod kana beungeut jeung dada Armada nepi ka Armada kawalahan oge eueuh waktu pikeun micieun serangan tamahna ngakedebut rubuh nang karak bengkang beungeut geus kareuneuk irung boborot ku getih kitu deui tina bibir ngalai si Komeng luncat ka hareup krejet Armada ngarejet di tenyerag dadana malah tuluy didedet-dedetkeun mana kadijayaanana majarkeun boga ilmu ampun si Komeng menyasa suka babara katakan bari sukuna masih kena dipake nincak dada Armada kitu deui baturna anu genepan tincak kakak jeung seurikeun malah aya nu ngahatean sagala timris we kadinya bangusna euy lah sok timris da debat tuman pokna sanajan eueuh nu ngahatean ge keur si Komeng geus niat rek terus nenjeragan Armada sina olab getih jung suku diangkat rek nenjerag dada kiet si Komeng ngagorowo tapi Armada rikat newak pigelang suku si Komeng terus diparieskeun ka gigir curalit peleg si Komeng waktu ieu tibebeut korejat Armada ngorejat meh bareng jeung si Komeng tapi si Komeng teu kungsi nangtung sabab Armada kesit nyerang luncat ka hareup hiuk cabrod suku Armada malas ngabanting beungeut lengak si Komeng ngalengak sakitu mah kawilang kuat manehna ngorejat nangtung ngan orok kaya Armada jadi garang manehna teu mere kasempetan pisan malas ngahanca beungeut menjadi lawan si Komeng kuat ka ngacungkel jumpalit beungeut boborot ku getih harita teh
tua gempuran pereup armada ngahujanan kana dada. Atuh si Komeng rada kawalahan geus papalongkengan sabab dihanca palebahulu angan. Siu armada ngabantingkeun suku kenca bari awakna muter maksudna rek ngabanting di beungeut nu jadi lawan. Corelat celeng si Komeng waktu ieu para mitra. Miceun pibahyaeun bareng jeung kitu si Komeng ngarawel suku armada terus dibantingkeun ka sisi. Koleweng bleg armada ngageblug keuna kana tangka dadap. Jeung dadap cangkring teh celeng si Komeng muru deui manggading tangka cangkring cucukan meureun dadap cangkring. Buuk armada dijambak sanggeus nangtung jabrod beungeut dihanca terus dipuguh rupa. Dayagdag armada ngadadayagdagan nyaranog ka baturna si Komeng. Lah cereng kokona euy si Bagong euy, teu hanca ku lain. Ceuk si Komeng sanggeus seubeung ngahanca nitah ka baturna. Kek leungeun armada dicarakelan kuduaan. Celeng nu saurang luncat ka hareup kalawan teu tata pasini beungeut armada dipulang baling digitikan. Cekuk ulu angna dihanca. Nepi ka armada teu bisa walakaya. Nu puguh maleuleus teu inget di bumi alam. Sirah armada ngulahek pok baturna si Komeng nu tas ngahanca teh nanya. Terus beresan wae meng euy, pokna geus nyabut peso balati malah geus disantongkeun kana beung armada nu keur ngulahek. Mohon dong euy geus cukup sakitu ge. Dina bisana panjang umur ge lah. Moal walagri pasti jadi manusia selang-seling. Tas dicacer bebatokna ku dewek. Tema si Komeng sot leungeun armada dilesotkeun. Bru armada rubuh sigana teh eueuh tanaga teu bisa nangtung acan. Nyaan si Komeng telengesna teh harita armada geus teu bisa walakaya. Terus dibabetkeun ka lembak ti gugulutu. Geus kitu mah si Komeng jeung baturna nu kira-kira pukul 12:30 terus baralik. Abung kena naon rupa teu boleh aya babandinganana. Lamun dina kaayaan alam aya beurang rejeng peuting, aya poek rejeng caang, aya hujan rejeng halodo. Kitu deui keur disakumna umat Adam, aya bagja, aya cilaka, aya beunghar, aya miskin, aya cacah, aya menak, aya untung, aya rugi, aya apes jeung jaya. Contona samodel armada. Sanajan manehna geus nampa panggembleng tina bab pangarti, tinu jadi aki katelah aki dasim kalawan saeutik gedena, geus ngalap ilmu bag-bagan agama, ngalap ilmu kasampurnaan hirup. Ari geus dina waktuna kudu apes mah leungit pangartina, laas pangabisana, temahna cilaka diri teh aya nu mitenah nepi ka ngaruksak raga, nu nepi ka ngan henteu nepi ka palastra mah. Kitu para mitra sifat papasangan. Aya apes aya jaya jelas para mitra, aya hade jeung goreng, beurang jeung peuting teh sifat papasangan ieu teh. Di mana urang keur ngahareupan hiji masalah. Berat pisan kacida beratna. Tah satungtung berat teh para wargi sadaya aya batasna. Didinya geus nyampak. Entengna teh geus nyampak kitu. Namun di mana dipecahkeun teh ku jalan nu bener. Ulah dipecahkeun ku jalan nu teu beres. Kudu bener we para mitra, cek agama bener, cek dari agama bener. Kedah kitu para wargi sadaya, lamun dipecahkeun atawa dibereskeun ku jalan nu teu bener nyatang tu manawa ka diri sorangan, aya paribasa kami yang milik kabitis. Kitu para mitra sadaya, janten dina tungtungna eta teh pasti aya pientengin gitu. Sawangsuna teh kitu. Sawangsuna mun urang keur manggih kasenangan ulah ngarasa tuluy-tuluyan. Wah, aing senang. Hiji waktu baris manggih ka peuri. Eta mah tos sifat papasangan para mitra sadaya. Tos sifat papasangan, namun urang dina ngoning menak ka peuri, urang ulah tuluy putus asa. Urang mah tetep we munajat ka Nu Maha Kawasa, nyatana ka Allah Subhanahu wa taala. Ngadua sangkan ka peuri ieu, atanapi ka pusing ieu, atanapi ka relepet ieu engah disirnakeun, engah dileungitkeun gitu para wargi sadaya. Dan Nu Maha Kawasa mah maha uning, maha segala-galana. Maha segala-galana. Bade kumaha ge upami mantenang resakeun mah pasti kejadian wae para mitra kitu. Urang makhluk nu diciptakeun aku mah nu nyiptakeun we atuh para wargi. Mangga urang ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya,
puguh lamun ditilik kana tingkah laku nama Armada asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Keur diri Armada nyangga sarupa kitu teh nepi kaya nu nyiksa teu puguh-puguh. Tapi dipikir deui sahanu nyaho baheulana nu jadi bapana Armada boga kalakuan nganyarikeun ka diri batur. Sok rajin ngakaya raga sasama umat Allah. Nu temahna anak nu nyangga ganjaranana. Da tadi ge sing saha jalma anu ngalampakeun goreng ka sasama umat Allah deui teu karanapan babalasna ka dirina pasti katurunanana. Ieu para mitra ya katerangan terlebih teu aya ya para wargi sadaya. Namun di kahirupan umat manusia mah para wargi sadaya urang jeung urang kitu nya papada. Da eta teh aya naon teh aya hiji kajadian di mana para wargi sadaya ngewa ka bapana ngewa ka anakna kitu. Di mana bapana kungsi nganyeri ka urang kabeh ulah wargana dimusuhan. Kitu para mitra sadaya. Itu di kahirupan umat manusia gitu, antara umat gitu para wargi sadaya. Aya model gitu, sok aya model gitu, tapi itu sadayana jalmi, itu sadayana jalmi. Samalah anu hade mah para mitra sadaya, sok sanajar batur ngamusuh ge tenang we. Nah mah kudu dimusuhan sagala, antep karepna we gitu sok aya nu kitu aya. Teu ngilu ateul teuing kana urusan batur cenah kitu para wargi sadaya. Aya sok aya nu kitu. Janten aya teh mah gumantung kana dirina sewang-sewangan, dirina masing-masing. Mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Atuh cenah kitu henteu nampa ganjaran ka dirina di dunya geus moal gagal deui. Di alam akhirat pasti nampa ganjaran siksa nu berat disebut siksa neraka jahanam nu teu bisa ditulungan ku sing saha bae oge. Hampir aya kana 2 jamna Armada teu sadar kulantaran teu kuat nahan katalengesan tinu jadi lawan. Nyah Armada bentak batin tanda tanya di mana cenah aing. Red kasisi, red kagigir, tuluy rumpu rampa karasa kana leungeun bangsa rarembetan. Kuniang cenah Armada harita cengkat. Suku sabelah rada diangkat tapi teu bisa diobahkeun karasa ngacenghak. Atuh Armada ngarahuh panon dipereumkeun pibir nyengir. Nahan ka nyeri si horeng suku Armada nu katuhu. Misalah urut dibantingkeun kana tangkal dadap. Dadap cangkring teh jeung dibalangkeun ka lebak. Raga mangarampa kana beungeut asa barengep jeung beueus. Disangka kumanehna beueus ku kesang barang diteges-teges. Bari kabeneran kacangan ku cahaya bulan ngebrak horeng beueus ku getih nu kaluar tina irung jeung sumut. Kitu deui para mitra sirahna baloboran ku getih jeung karasana asa eumeur. Astagfirullahalazim. Ma kunaon atuh abdi teh mah teu puguh-puguh ngadon anu nyiksa raga bari abdi dipitenah majarkeun ngaguna sita diri Nyimas Lisna. Padahal auzubillahi min zalik teu rumaos lahir batin abdi gaduh lampah kitu. Allahu akbar Gusti. Sim abdi percanten ka Gusti teu aya di pangeran nu langkung kawasa nu langkung wenang kalayan uninga kasadayana umat angin Gusti nu maha akbar. Namun dosa abdi teh Gusti dugi ka kieu teh sadayana umat anu sae sareng anu awon tangtos Gusti uninga. Tumali kitu abdi bade nyangakeun ka Gusti di rumaos teu daya teu upaya angin Gusti nu ngersakeun ya Allah. Salajengna abdi panuhun ka Gusti mugi Gusti nyuhunkeun abdi dipaparing kakiatan Gusti. Kalayan mugi Gusti jalmi nu mitnah ka abdi sing tiasa kapendak. Nyimas Lisna ha anjeun anu cacarita diguna sita ku diri akang kitu. Lamun nya teh mah anjeun nyarita kitu kan jadi inung bapa jeung kanu sejen tetela anjeun telenges. Tetela anjeun nyeun picilakaeun ka diri akang. Padahal dina sakitu poe sakitu peuting akang nyusul-nyusul anjeun dumi harita. Basa aya serangan ti pihak rampok anjeun aya nu ngiwat ku saurang lalaki. Nya harita ku akang diteteangan nu maksudna marek ditulungan. Tapi weleh teu mangih tapak-tapakna acan. Nah ari ayeuna aya kajadian kieu nu tumida ka diri akang. Majarkeun akang geus ngruksak kana kahormatan anjeun. Nu jadi kakuatan mitnah ka diri akang tina perkara saputangan ti anjeun. Majarkeun ceuk manusia nu bieu eta saputangan dipake nutupan panon anjeun. Sabenerna eta saputangan leungit tina kantong akang. Lisna. Mun teh mah nya anjeun nuduh ka diri akang hartina mah bener-bener anjeun teh hianat. Tapi akang rek ngabersihkeun tina pitenahan.
Paingan atuh paingan jang Ishak nitah buru-buru ini dadaku nama inung aing gering horeng nitah buru-buru ini teh lain kumang hariwangkeun teh ing ku inung nyaeta kitu we baris aya nu hianat ka diri aing nu tangtu jang Ishak nyahoeun kana jujutanana diri aing di piteunah. Gusti mugi Gusti tiasa maparin kakiatan ka abdi bade nepangan pumbiang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitu gerentas hate Armada dipungkas ku ngucapkeun kalimah bismillah. Ngarawel kana tatangkalan maksudna merek nangtung kakara oge jung karasa sukuna ngajenghar maksudna bismillah di rek cengkat para mitra anjeunna rek nuju ka indungna di mitemean ku ngucapkeun bismillah jadi bilih lepat makna sanes dipungkas ku bismillah para mitra tapi anjeunna bade nangtung bismillah gitu nangtung rek nuju ka indungna anjeunna ngucapkeun bismillah kitu para wargi. Maharita Armada ngucapkeun asmana Allah bari bibir nyengir nahan kanyeris anu karanapan dina sukuna. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra sadaya geus aya kana sawatara menit Armada maksakeun maneh ngarayap naik ka pasir bari leungeun sabelah nyekelan suku setengah digukusur nu sabelah deui muntang kana tatangkalan serod Armada angsrodan tuluy ngarawel kana euri atuh sakuatna oge para mitra anu muntang kana daun euri ceprut euri ka rabut Armada ngagolosor terus digugulutuk ka lebak. Allahu Akbar. Kajabur Armada tika cebur kasolokan. Jabasirah nu geus asa eumeur ti dagor kana batu puguh nu jadi namahan kanyeri. Didinya Armada ngarasa kasiksa lahir kasiksa batin ku katelengesan anu ngaran komeng. Lamun seug aya nu ningalikeun teh ningalikeun teh mah moal teu milu watir kana kaayaan Armada peuting harita. Getih tina sirah beuki ngucur sabab tidak gor kana batu pakaian jeung sarung nu dibebeurkeun dina cangkeng pinuku leutak jabar rawek da puguh ti gugulutuk sakitu luhurna jabat ti kakarait kana tatangkalan meunang sawatara menit Armada ngalungsar bari nyang saya kana tangkal cau amekan ngahegak kesa ngucur pabaur jeung getih waktu Armada keur nyang saya ngararasakeun kanyeri keresek gigireunana aya nu keresekan ana direret ka gigir lenyap hate Armada ngalenyap asa kabur pangacian si horeng nu keresekan gigireun teh oray welang ngagolodor kaluar tina dapuran awi haur atra katingali meuli coreleng sabab caang bulan meuli ngebrak gulusur oray ngagulusur bari letah keluar ka jero beuki lila beuki deukeut kana suku akhirna oray ngarayap kana pitis terus mapai kana pingping malah hulu antel kana pelebah peuteung didinya Armada boga timuru pantosna teh bakal ajal jadi mamangsa oray welang ku ayeuna kitu Armada sumerah nyawa kanu maha kawasa ceuk pikirna lillahi ta'ala pasrah sumerah lamun teh mah kudu tamat riwayatna hirup ku oray welang manehna teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah. Tapi keur Armada teu poho dina ngucapkeun kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Manehna inget kana piwejang ti Ustad Winata sing saha jalma boh awewe boh lalaki nu geus rek ningheurepan kana pi ajalin kacida bagjana lamun bisa ngucapkeun heula kalimah syahadat pinasti lawang sorga bakal muka molongpong. Nu mata karita keur Armada najan kasieun jeung kagila ku oray welang kana ngucapkeun kitu mah teu poho dikersakeun oray welang ngagulusur deui ka handap turun tina suku terus maju mapai ka sisi susukan nepi ka lesna eueuh ti eta tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Armada harita para mitra sadaya ngucapkeun alhamdulillah atuh hatena ngemplong haleungita kana kasieun jeung kagila ceg Armada nyekelan tangkal cau dipake muntang tuluy nangun yang nangtung bari teu poho ngucapkeun bismillah renghap narik napas panjang tidinya muntang kana tangka jarong maksakeun deui ngangsrod ka luhur saeutik maju
geus rada luhur regeureun heula menireng hapranyu telila asrod-asrodan di maju bari muntang kana tatangkala nu karawel sedengkeun leungeun nu sabeula nyeklan suku anu tatu bari setengah ditarik. Waktosna Seep.